ibu hayang ka surga osok udang ti penting salat tahajud hari nutara rek naon udang ti penting teh rek kieu ari geus iih naon atuh nu ngisang heula Pak nya beres ieu langsung sare deui banyak kecewa orang dieu mah ibu menjadi wanita itu luar biasa pipah halangan loba pidosaeun oge loba tah salaki aja kita salaki aja aya di dieu anu dekok teh ya anu jiga cara ketemu Sumedang dibungahkeun ku aja luar biasa bu eta teh ladang pahala keur ece jihad ece aya di salaki laras kitu saur Sayyidatina Aisyah naros ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah hal ala nisa jihadun jadi ya Rasulullah apakah wanita itu masih diwajibkan berjihad tapi jihad nate bukan dengan cara peperangan bukan dengan cara pertumpahan darah perkelahian dan lain sebagainya tapi melalui apa salah satu natenya eta dengan berbakti kepada suami wale tarang ngaji dengan bogaan akhlakul karimah meuceuh panharga diri teh dina dahdirna leres kitu cenah mah omset dahdir wale teh nepikakeun ratusan juta leres Pak leres keu dahdirna wale tahdir wale ratusan juta abdi mah teu salah coba ena dahdir ece diderekeun tong boroning dijual Pak disodakohkeun ke moal aya nu hayangeun leres kitu sakitu teh hewan leres Bu Masya Allah luar biasa nepikakeun jadi bangke jadi majid lamun misalkan manusia ente ngabogaan tata krama moal aya untungna moal aya nilaina leres kitu Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli bulang ka Mang Yana cakel aya Mang Yana di dieu belah mana Mang Yana anu harulang-hulang mudah-mudahan sing dilancarkeun urusanana meuli rantang kabiratna aya di biratna anu barokah hutang mudah-mudahan sing dilunaskeun hutangna ece hayang lunas hutang tuna bayarnya dikokompit tina kiamat oke diteu dibayar mah moal lunas leres kitu Masya Allah kumaha ngawadar salamna ikhlas ridho teu kapaksa rela saladar si anu keuling aduh hatur nuhun bapaknya jangan mudah-mudahan pengajian nasi opat udah ngedoakan mudah-mudahan anu ikhlas ngawalan salam dina manahna mudah-mudahan sing dinasibkeun biasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin ibu hayang ka Makkah geus daftar acan barokah duitna atuh saharek mamawahannya tapi ulah leutik hate mudah-mudahan urang sadaya nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin kari-kari mun balikna ka Bareli Sawah amin kajian imah nu megah amin amin kabeli mobil nu mewah rezekina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah pamajikan si bapak oge sing amin tambah nu gladi teu ulah tenang Bu pada tadinya masih kuring geteu satujuknya alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailata sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah
salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati wallahu a'lam bi muradih, amma ba'd. Pangpayuna anu geus kuring lebih hormat pengatur waktu, penata acara, kelasana MC, bagaimana MC teh? Aduh ini kata anu mudah-mudahan ke Allah dimuliakeun, amin. Agar teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina wengi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji acara, yakni acara peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda, amin. Ya Allah ya Rabbal. Margi naon ceuk ngayakeun acara samodel kieu teh, panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan leres Pak, pengorbanan naon wae, rupi-rupinya aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul, aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan, aya panitia nu teu mikir kajen kasebut ka panitia tapi teu gawe, aya da batur marek teu gawe kumaha Bu disebut teu mikir kumaha da nu garawe mah cara rape laras kitu capek na teh kumaha ti mimiti ripuh nyiapkeun acar araya Bapak araya Pak pamun rek maot teu gawe soraan mah kagoknya sok sing tari kaluarkeun sia mimiti nyiapkeun acar, nyieun ten, masang pang, nyewa sonsis, ibu-ibu na mararas, masak, mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen, anu genut rek dipencit gitu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Kabutuhkeun matakan urang doakeun ku sadaya, mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, kita hilap kepada kesepuhan para alimul ulama, asatidz wal ustadzah, wabil khusus ka guru-guru urang sadayana, para pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, oke guru-guru urang sadayana anu aya di lembur, anu mana tetiasa disebut namina hiji-hiji, namun penyerangan kana taklim sareng taklim simkuring, anu mana luar biasa tawaduna guru-guru di dieu nya punya, anu mana parantos ikhlas mana ngasihan waktos ka simkuring, parantos ikhlas mana nyanggakeun waktos ka simkuring, anu mana luar biasa guru-guru urang sadayana anak pisan ngahargaan ka simkuring, ada simkuring di desa pertos teu ngahargaan Pak. Nah kitu ieu buktina guru-guru urang sadaya mah dihararanda bari simkuring kumawantun calik di dieu sawios. Da lain salah abdinya banyak, tapi salah paniti kusabab dina penting ayeuna teh simkuring teh keur diatur ku bani. Dalam artian penting ayeuna teh simkuring teh keur dibayar ku bani. Matakan hampura Pak, hampura bah ieu simkuring awewe di luhur lalaki dihandap. Kenai ada kali-kali aku awewe di luhur supaya aya variasi, betul gitu. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing dipasihan sehat badan, amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna, amin. Ditambih-tambih barokah amalna, amin. Oge nu janten putra sinareng putrina sing janten putra-putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilang ka aparatur pemerintahna manawi aya
Tikawit Bapak RT aya atuh Bapak RT paling mana eta Bapak RT mana kacung cenah Ibu RT aya paling mana namanya di masjid ada Ibu RT na sabariji hiji 10 hari Bapak RW na aya paling mana Pak RW aya Pak RW Bapak Kadus aya paling mana nyumput geningannya Bapak Kades aya paling mana geningan urang doakan sadayana mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ku Allah sing dijantankan pamimpin anu adil amin pamimpin anu amanah pamimpin anu bijaksana pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang ngajadikeun kecamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpina amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana. Masya Allah ditinggali teh orang di rumah Gusti bapak-bapakna sareng aa-aana menikara resepnya saware ibu-ibu naga Masya Allah meninggalis di dieu mah teu saware pan aya abdi jadi bisa terus gitu Masya Allah Bu Pak ngawas sareng sing kuring sing rileks sing santai sia kusabab rileks sinareng santai Bapak ngadangukeun ieu pangajian erek bari nyang hunyar teu bisa nya komonya teh nyang sing hunyar erek bari barang dahar mangga bari barang dahar mangga tusok bari barang dahar erek bari udud rek bari ngopi rek bari nyaneut aya rek bari nundutan mangga da ayeuna dina pengajian ibu-ibu jeung bapak-bapak nundutan wajar teu wajar da naon da kunuh tapi lamun misalkan dina pengajian ieu mubaligna anu nunutan berarti eta teh kurang sare kurang ajar karek datang sebut kurang ajar ya Allah Bu daramang Bu aya semangat anu nyeri cangkeng aya nyeri bitis nyeri tuur nyeri beuteng hayang geura balik anu kesel aya anu teu boga duit loba hutang kerpas jeung salaki aya raya di dieu kabeh ciga teh ibu semangat teh ka dia semangat moal bobok ti heula moal kade ulah loba sireum di dieu mah nya apal sireum teh di sisi bari ulahnya ayeuna mah alhamdulillah sok bari nyang hunyar bari sasarengan ngaji sampai ya keur naon cek abdi ulah cek abdi dinya mapa jalan satapak kajuk-juk kahiji ulah kahiji lembur atuh kahiji majelis ibu ieu sawios Pak ceramahna nyanyian wios bisi ulah ieu simkuring teh Pak dihujat dina Facebook dina YouTube edege anu ngaliputi dina YouTube siap-siap we cenah berenang loba gaya anu ceramah teh aya nyanyian sagala aya bodoran sagala da cek api lain loba gayanya kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji teh dibanding dengan candaan sok balalubar betul entah budar cenah entah bubar nunutan entah nunutan tibra entah tibra api-api kacai dan kebalik deui teuing bener kacai ting dileg-leg ku juri eta emang boleh cenah urang ayeuna keur ngaji seserian boleh anu ulah teh nyeungseurikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan boleh anu ulah teh seserian naon teh berarti udah molotot da seuri mah teh salahnya jalma anu seuri efek kana awak teh jadi seger kunaon atuh anu loba jalma teuing kurang sih jangan pikiran keripuh terus gitu matakan ngaji sareng simkuring sorana bebaskeun sia hayang seuri dan sing kari hayang seuri
hayang nyanyi, hayang bagi ulah. Maksudnya bapak-bapak ulah dikakempit di nanti korang bisa jadi setruk sorana sia. So karek gimana tadi tuh orang? Mapai kan ingetan kene. Mapai jalan sakapa kanjuk-juk kahiji. Majelis masjidnya. Hantar karasa capena sabab make kendaraan. Betul? Ayah nu kadi naik mobil ayah, naik motor, berjalan kaki, diberi duit ku Pak Kades 10.000, 5.000, 1.000, menduatir. Ada ibu kapaksa ka dia, dipaksa henteu bagus. Kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksa. Ibu maksakan ke dia, ikhlas kan, ridho. Coba simpuling bade naros ke orang mana itu? Wantah, desa wantah, suka jadi. Simpul itu pernah teh suka rame, suka maju, memasuki itu. Iya mah suka jadi. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang suka jadi simkuring badena ros bios. Kira-kira dongkap kana ieu patempatan habade saja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Sebelum itu masuk ibu tadi nama rek tolab ilmu ngan anggar cenah keresek kosok makalnya kamari simkuring ngaji aya teh ibu-ibu teh makara keresek bieureum Pak. Cek abdi teh keur naon eta teh Bu keresek teh lumayan neng aya jeruk biru asupkeun. Aya papai segenap cenah jejelkeun. Kenah anu aya wadahannya Pak nya da halal ieu. Ngan kadewe balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho panas di wadahan kabeh kana keresek digantungkeun dina paku menang saminggu aya papai seburuk di dinya. Tapi insyaallah sumpuring mah husnudon ka ibu-ibu sareng bapak-bapak bahwasana mangkat-angkat di bumi maksudna taya kajabi rek milari pangarti ngabandungan ceramah di hiji istri anu geulis kawanti-wanti geulis da awewe atuh maknya kasepnya sanes abdi teh sok ningali dina TikTok sajeng dina Facebook cik simkuring rek nanya geurisan dina Facebook atawa aslina bohong aya mah nyebut aslina simkuring karek datang jadinya geus aya nu haharewasan ih aslina mah kos bayawahnya emang ibu cantik cuma ibu juga cika bokol ucing. Masya Allah, insya Allah nyabunya simkuring mah husnudon Pak. Ibu-ibu datang karena ieu tempatnya sejak pada tolab ilmu oke apal kana fadilah tolab naon cenah fadilah tolab ilmu teh urang tinggal dina kitab lu babal hadis daurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalli al-farqatin tadawwu'an. Maka sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah Pak anu ngaji sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngadegkeun hungkul kana ieu patempatan rek diamalkeun atawa henteu siga ayeuna cicing hungkul kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya jadi bapak nu pernah salat 1000 rakaat mun aya mah eta hulu tinggalin di handapnya saking ku berat saking ku ripuh tapi ayeuna ibu sareng bapak cari dina ieu patempatan rek diamalkeun erek henteu alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Aya Bu araya timbul pertanyaan ti Ibu Titin aya Ibu Titin di dieu Ibu Eis Ibu Nur Bu Imas Bu Ai Bu Eti dengaran Eti aya oe di mana-mana Bu En aya Bu Yuli aya Bu Yuli Mang Asep aya Mang Iwan Mang Jajang Mang Aceh Mang Jajang aya aya besel cenah Mang Jajang
saur Mang Jajang kenaha cenane urang teh afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujud nah gitu nya tapi naha ganingan urang teh afdolan keneh tolab ilmu dijawab ku si Ece apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu sok sanajan ayeuna Ece salat 1000 rakaat ari teu make ilmu nama salatna ge bakal sia-sia kanyeri-nyeri sirah kahideung-hideung tarang ayeuna sok sanajan aja puasa teu make kana ilmu nama kakur haus jeung dahaga hungkul resbu ayeuna sok sanajan si Ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmu nama kakur kaolok-olok duit jeung waktu semata betul Pak mata kan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti na'udzu dina kitab Zubat geningannya faqullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun latuk balu sing sahaja siap nyebut ibu paling itu ayah bebaskan suarana ulah dikakempit dina ti kono bisi jadi setruk siap nyebut emak sok siapa araya sing sahaja 10 urang masih kena ragunya sok anu nyebut emak balik na nincak tainya sok da kudu adi lamun kudu disada kabehnya sok sing sahaja Gusti maka seni Pak maka seni enekeun emak pas doma gitu namanya kudu aya bedana urang teh kudu ari doma malempang soranna teh abang kenal lalaki gede tanaga dihajeutkeun emak pas doma sok nya sing sahaja gitu aya eueukan saeutik ibadah teh jeung ilmuna maka ibadahna merebayan kos dombanya moal diterima ku Gusti bener truk tuk araya makhluk teh ieu teh beramal tanpa ilmu mardudatun melatuk balu moal ditampi ku Gusti matakan alhamdulillah wa syukurillah ayeuna ibu datang kana ieu tempat sejak pada tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana dihampura ku Gusti kusabab dina kitab Tanbihul Ghafilin di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem arek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh rek naon nya euy eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur Bapak kades karaos teu jadi cabut dosa karaos teu Pak henteu dalamun karaos mah Bapak teh geus pingsan geus ngagoler dirinya nah make henteu karasa kusabab urang mah Bu lamun karasa mah geus pingsan betul kusabab gede kene dosana tinimbang awakna lanjut kamanakeun eta dosa nu meunang nyambutan tadi teh eta Bu malaikat nyabutan dosa orang suka jadi di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu Ciremai dibawa ka gunung Ciremai barangkali nepi eta malaikat ka gunung Ciremai cenah geus tibana maneh malaikat meringkih di naon cenah apa teh ringkih di dieu naon eta ringkih sakala dibawa loba babawaan teh ternyata eusina teh dosa saha dosa orang suka jadi ari cek gunung Ciremai teh hampura malaikat ditinggali ti kajauhan di simkuring mah geus teu wasa geuningan loba pisan kana dosa orang suka jadi manya cenah hampura kaula mah moal narima dadi dieu teh geus loba dosa mah
lanjut ke manakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa orang sukara jadi ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat dikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berdiri dia eueuh lautnya hah ka mana Jati Gede ka benua atau benua kuat-kuat kan ngapain lagi juga kemana nih orang ka Pangandaran atuh dibawa ka ditu ka Pangandaran arek naon eta teh malaikat teh rek mojae lain rek mijeun dosa orang mana suka jadi barangkan nepi eta malaikat kasuka jadi ya kasuka jadi ka laut cenah ceuk laut naon eta malaikat wahai laut ieu teh sim kuring teh mawa dosa orang suka jadi anu sakieu poharana cik udah kumaneh tingali ditingali teh ku laut teh geuningan luas eta si laut teh dibukakeun teh geuningan loba aya dosa ibu Titin aya bu Teti bu Eti bu Imas bu Iyam bu Nur bu Yanti oge anya Mang Asep Mang Iwan Mang Jajang Mang Entis aya Mang Entis nah cenah geuningan ari namina entis meunirimil kieu cenah dosa lagi meni seueur kieu pokona mah loba pisan dosa orang suka jadi rek ibu-ibuna rek bapak-bapakna tapi kina dominan kabeh dosa nu aya di orang suka jadi ternyata lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki meni langsung udah tereret bapak majikan aing aya teh nya cenah ngadangon cik rek nanya ka ibu-ibu ibu rumah sa teh sih boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot mah demi pedenya sakadiri ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot mah moal meniup pede ibu cincaker jawab teh nya ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot mah da moalnya oh berarti orang di mah sok minta hampura ka bapak teh mah poe tara cenah tah iraha minta hampura apa lebaran Idul Fitri berarti yakin orang di mah manaot rek bulan Syawalnya ada lebaran dibeakeun dosana tapi insyaallah abdi mah husnudzon mah ningali ibu-ibu mah da tingali dina wajah lagi wajah solihah hungkul imah wajah lagi wajah surga jika nanti orang di mah tara nyarekan bapaknya wah curang sugi ibu sok nyarekan salaki bapak-bapak sok dicarekan tara ih atuh paingan baregah ya Allah ibu araya ada ibu sok nolot ka salaki atuh na osok mah nyepeur masak teh mau kadeuleu atuh teh mah terus gitu ya Allah bu nah salah kita maka disentak hah? Hah? Kita bogain duit atau nah mereka naik bangga mereka bangsa penuh dengan cinta pengalamannya Pak Raya Ibu ayeuna teu aneh survei membuktikan bahwa sangat perilaku seorang istri zaman kiwari kasalaki teh kumaha saldo salaki loba duit jeung salaki eueuh duit beda henteu ceuk tong boroning ningalina beungeut salaki tong boroning perilakuna ningali beungeut salaki ge beda kacirina teh nah salaki keur loba duit mah kumaha kacirina kasep cenah teh padangukeun tah marah mai bani seger isal kesahatna bani seger ada bak salaki batur jeung seger anger we da salaki ieu mah geus genyur apal genyur Pak cuma ada ibu geus genyur loba nu genyur ieu teh kana genyur oge nu penting ngeureuy ngaji Pak beuna cuma nu genyur ngeunah ya Allah Pak saldo beda dengan wajah salaki kasep pacarina mah kitu teh ti kajauhan teh ya Allah kamu kok begitu bebaskeun ulah dikotokeun tina ti koro sakitu sok karaokean oge moal poe sok kamu kok begitu gitu betul disadak ya kan memandangmu tabok
tak bos ada salah kita duit kumaha salah kikir kesalah teh naon pakeur ngagoler bapak teh ditoker pas ka uci kuidang sudah ya tinggal wajah kita salah kibaten magus usaha ngadiri jeung ngaluluk ya pasusahan pira kudu diduruk mah ayo orang suka jadi nu duruk salaki teu aya namanya rencana cenah ulah tuh ulah diduruk ya salaki aja terus gitu ibu Araya ibu menjadi wanita itu luar biasa pipahalangan loba pidosalan oge loba tak salaki aja kita salaki aja aya di dia anu dekok teh ya anu juga cara ketemu sumedang dibungahkeun ku aja luar biasa bu eta teh ladang pahala keur jihad aja teh aya di salaki laras gitu kan kieu bu saur sahidatana saur sadi anu sok jeung palelolnya eta acan tuangna sok kieu abdi mah saur Sayyidatina Aisyah naros ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah hal ala nisa jihadun jadi ya Rasulullah apakah wanita itu masih diwajibkan berjihad saur Kanjeng Rasul teh na'am masih diwajibkan keneh tapi jihad nate bukan dengan cara peperangan bukan dengan cara pertumpahan darah perkelahian dan lain sebagainya tapi melalui apa salah satu natenya eta dengan berbakti kepada suami membahagiakan hati suami nyugemakeun hate salaki naon cenah pahalana ngabungahkeun hate salaki teh geuningan 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka aya di dia orang suka jadi anu umarna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu tapi ayeuna aja ngabungahkeun hate salaki saha salaki aja urang salaki baturnya dibungahkeun teh luar biasa pahala 40 tahun ibadah sun tong boroning urang mah ibadah anu sunnah ibadah anu wajib oke masih kene sok di waktu-waktu ada di waktu-waktu tadi naon sih Pak di elat-elat di engke di akhir subuh ruasnya suka teman nyanyinya can siap suarana sok atuh ngadehem heula subuh duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib isya Bapak Kades aya anu paling hoream salat naon Pak Raseri kira ya Pak Kades anu paling hoream salat naon salah hoream alhamdulillah nanya tuh kasatinya ke Pak RT atuh aya Pak RT anu paling hoream salat naon Pak kabeh cenah kabeh pada teh masuk nyebutkeun hoream subuh cenah teu subuh hoream semangat keneh urang mah paling hoream da urang abdi mah hoream kumaha Pak sok aya we rasa hoream teh kunaon da ngaranna ge ibadah betul Bu ibadah teh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah urang mah kana ibadah teu pati beuki ngaji api-ap sedekah pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangan ibu hayang kasur da osok kudang ti penting salat tahajud ari nu tara rek naon kudang ti penting teh rek kieu ari geus iih naon atuh nu ngisang heula Pak nya beres ieu langsung sare deui palingan bawa kecoa orang dieu mah ya Allah urang mah kaciri ya Allah ari rezeki hayang dibabarikeun ku Gusti Allah tapi dina ibadah urang teh hararese betul gitu mangkani engko lamun misalkan urang babari kana salat rezeki oge baba lamun urang hese kana salat rezeki ge harare komo lamun urang ninggalkeun akhirna teh kulusi kalobahu kuis jadi kolot aja teh babari kolot hutang kuis jadi loba kuis terus gitu matakan ibadah luar biasa neng abdi mah seorang wanita dah hese lamun misalkan erek tahajud erek duha dan lain sebagainya boga budak 15 salaki hiji cenah urusaneun ripuh neng ibu mah teu kaburu nah aya inisiatif apa teh
aya jalan alternatif nu tadi nyaeta bungahkeun hate salaki beunang pahala sabaraha cenah tadi 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka karena saya juga tahu Bu, wanita itu tidaklah mudah, menjadi wanita itu tidak mudah. Banyak sekali peran yang kita perankan di dalam diri kita, sampai-sampai kita tidak bisa membedakan mana capek, mana gering, betul gitu? Datang boroning di luar imah Bu, ibu-ibu mah asup ka imah dia lainna istirahat tapi karah malah stres leres gitu. Rek kumaha rek teu stres aja asup ka kamar Gusti nu agung. Rek ka dapur ngalayah gerohaneun rek ka WC sesehaneun rek ka buruan ngalayah sapuaneun tengah imah beresaneun. Betul? Simple tapi pikiran kaburu cenah neng ibu mah hese nu tadi aya jalan alternatif bungahkeun hate salaki. Bungahkeun hate salaki na kunaon neng babari Bu hiji bungahkeun hate salaki mah ku akhlak urang laras kitu Pak. Karena Bu secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami maka nilainya nol. Betul Bu? Bukan alis berukir, bukan bibir yang kudambakan, dia yang punya malu. Kan malu itu sebagian dari akhlak, betul Bu? Tong ngumpul awewe ngumpul kata Pak dan kabeh oge jalema mah nu ditinggali tina akhlak, tina tata krama. Da ari jalema mah moal payu dagingna leres kitu. Moal diarah dagingna leres kitu. Iwalti tata krama akhlak jeung adab. Sok meumpeur urang ariung urang kapakuran anu babarengan nyapanya. Doma ayeuna teu sakola domba para ngaji teu ngabogaan tata krama, teu kabogaan akhlakul karimah, pan geus puguh eta mah ku Allah diharga dirina tina dagingna leres kitu. Dijieun sate ngeunah, dijieun deng-dengeunah, ditongseng oge meuh, dijual payu leres kitu. Kulitna dipake bedug cenah tah geuningan. Tanukna dijieun hiasan dinding. Buntutna dipake gagantel kunci motor leres kitu. Aya manfaatna sok sanajan eta teh doma. Coba urang naon manfaatna lamun teu aya akhlak jeung tata krama leres Pak? Leres kitu. Doma maka tai-taina aya manfaatna keur naon? Keur pupuk. Sok ayeuna tai bapa dijieun pupuk hancur eta lanjut tatangkalan teh leres kitu. Ayeuna Bu luar biasa wale tara ngaji teu ngabogaan akhlakul karimah, meuceuh pan harga dirina teh dina dahdirna leres kitu. Cenah mah omset dahdir wale teh nepi ka ratusan juta leres Pak. Leres. Heueuh dahdirna walet dahdir walet ratusan juta. Abdi mah teu salah. Coba ena dahdir ece ideurekeun. Tong boroning dijual Pak disodakohkeun ge moal aya nu hayangeun leres kitu. Sakitu teh hewan leres Bu. Masya Allah luar biasa nepi ka jadi bangke jadi majid lamun misalkan manusia henteu ngabogaan tata krama moal aya untungna moal aya nilaina leres kitu Pak. Ayeuna sok sanajan orai sanca teu ka arah dagingna ku sabab haram jak agama tapi naon anu diarahna kulitna dipake naon? Dipake bahan sapatu naon deui? Bahan tas, bahan beubeur teh geuningannya. Komo kamari jaket, ayo jaket non kulit orai. Kamari kan keur usul naon tuh Pak? Kurban. Mencit can beres eta banar kulit mah geus ngadadaguan bener Pak. Sugan aya jalema aya nu maot keur dipulasare ditungguan ku banar kulit. Bade diical mah kulitna moal terus gitu. Berarti jadi tapakuran yang lamun misalkan orang sebagai manusia tengah gaduhan ilmu, tengah gaduhan akhlak naon atau orang pulungan teh terus gitu Pak. Matakan akhlak luar biasa.
kantenan dina wanita, secantik apapun kita, sebagus apapun kita, kalau misalkan tidak ada akhlak kepada suami, maka nilainya nol. Akhlak seorang wanita kepada suami apa saja neng, kathiron jidan, seueur pisan. Tapi lamun misalkan diruntuikeun mada seueur teuing nyapanya, ayeuna simkuring pada nyanak hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Anu sakira-kirana leutik jeung cetek tapi bisa katurutan. Naon cenah neng? Bu, istri Kanjeng Rasul mah di mana-mana dipanduneun ataupun dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh. Sok naon cenah? Ari rengkuh teh kumaha Pak? Dodongkoannya. Ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Nya Pak kita lagi nyeri beutengnya, tapi rengkuh. Di mana-mana ngalangkung payuneun caroge na teh geuningan anjeunna mah sok moyongkod. Naon cenah Pak? Naon anu moyongkod teh? Dodongkoan. Ari orang dia sok nongkot tara hareupeun salaki. Ya Allah, salaki keur nongkot tapi bari ngagoleh ya dapat tincak atuh beung mah. Cik atuh awas ulah halangan gitu. Terus gitu hese cenah neng dalamun misalkan ibu ayeuna dodongkoan hareupeun salaki mana teuing salaki aneh ya salaki pamajikan aing kunaon. Kadang bapak teh nyalahkeun kanu jadi pamajikan tah dangukeun pamajikan, padahal perilaku pamajikan kumaha salah. Lamun misalkan ku urang ditelusuri gitunya, kunaon pang-pangna istri Kanjeng Rasul, payunan Kanjeng Rasul rengkuh, payunan Kanjeng Rasul naon moyongkod dan lain sebagainya, kabayang henteu Kanjeng Rasul manggilna kos kumaha. Laras gitu Pak. Saur Sayyidatina Aisyah, Bu, suara Kanjeng Rasul itu berwibawa, serak-serak basah, kabayang teu berwibawa na kumaha eta Kanjeng Rasul dugikakeun istri Kanjeng Rasul ngalangkung oge meuni popoyongkodan, kabayang teu ari salaki ibu sok kumaha manggil ka ece. Hah? Sok nyebut ngaran. Kadia CTNI pangyankeun kopi. Laras ibu mun dikitukeun daek teu popoyongkodan hareupeun salaki. Pan ari Kanjeng Rasul mah Pak, ya Humairah anu berkemerah-merahan teh mawarku yang cantik. Ari ibu sok disebut ya Humairah tah. Atuh sadar diri we maknya disebut Humairah. Laras gitu. Hese cenah neng euy eta mah hiji deui ibu, aya akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan, sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon cenah neng? Urang teh sok poho Bu, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun. Ibu sok hitut hareupeun salaki. Ari bapak sok hitut hareupeun pamajikan. Gaya komo rumah tangga 10 tahun kaluhun mati ngomong lain kuliwir deui kuliah kita ngomong ibu wanita sih itu hareupeun salaki pas anyaran kawin di dempet akhirna kumaha da teu katahan nu salah mah bapak-bapak cek abdi mah da. Nah cenah nyalahkeun kanu tiis nya lain Pak. Bapak itu harusnya menegur perempuan bapak, istri bapak dengan lembut leres gitu. Lamun misalkan pamajikan ngalakukan hal anu kirang sae teh kedahna ku bapak sok ditegur tara pamajikan lamun salah. Tara yang teu wani tak ulah gitu. Nya eta jangan ada di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga salaki sieun ku pamajikan. Lamun misalkan sieun salaki ku pamajikan hilang eta teh Pak wibawa salaki teh. Leres gitu matakan kudu daek bapak teh carekan we, tapi nyarekan aja dengan indah, nyarekan aja dengan lembut, ulah nepikakeun sesentak sesegong. Leres gitu Bu, leres gitu. Karena wanita mah ya Allah Pak, wanita itu makhluk halus, lain jurig, lain halus lembut. Tong boroning dicabok, tong boroning ditajong, tong boroning dicolok deh, tong boroning digebuk Pak. Wanita mah dicarekan oke nyeri hati. Leres Bu, ya Allah eta
kasih ibu ini ka puskesmas ini ka rumah sakit Pak Cimpang periksa ke cerita dada temen nyeri di rongsel ke ayah salakina keur bolong rewas na salaki matakan Pak ulah sentak-sentak kalau jadi pamajikan mah nya kudu lembut siapa lamun erek negur ge harus dengan bahasa yang indah dan sopan. Ku abdi contohan ya kieu. Ibu misalkan hitut hareupeun salaki ditahan-tahan teh saminggu cukur keluar teh. Tidak keluar seuneu eta mah obok langsung atuh si kasir oge kieu Pak carana. Jelegur aja gitu cek bapak teh kieu. Pak itu teh bunda. Daek bapak nyebut gitu. Engkau mah kudu daek ayeuna mah. Pak itu teh bunda. Pan ibu teh era aku digitukan mah maknya dikiranya Pak itu teh bunda gitu kieu teh enggak mau mungkin gitu pan bener dijawab ku aja teh ini teh kentut aya bunda teh pengen itu ya teh akhlak bunda teh apa dina kitab kumaha kitu aya coba cenah calik di dieu payunan aya di dieu calik aja teh hareupeun salaki kumaha aya kieu cenah bunda wala yasumu anfuhu minki illa taibarihi wala yasumu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa taibarihi kecuali ambe anu seung ambe anu had bunda saleresna mah bau kelek bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah bau sungut bunda itu jangan sampai tercium oleh ai apalagi ini kentut bunda ditodongin ke beungeut anda tidak boleh laras kita ibu bau teh sampai ulah ka ambe kumaha hitut sok ieu jalma nu geulis hitut bau henteu bau sarua nu geulis oge da ka mana manawan kawaset naon kawaset mah ka ieu sungut kita eta teh kawaset dibawa ke orang luar biasa ulah salaras nama neng hese euy ngaeureunnan hitut mah geus jadi kebiasaan malahan mah ayeuna mah mun teu hitut sapoe teh sok ditanyakeun ku salaki ileungna nah cenah-cenah hitut poe ayeuna mah ambak lieu ka bapa hese abdi mah geus nini-nini cenah klepna ge geus ruksak geus eueuh kuncian jadi hayang-hayang jadi biji sorangan wah hese nya berarti urang cobaan bungahkeun hate salakina ku ieu ku dandanan ibu sok dandan tara sok dandan tara sok mereka kondangan ya sok mereka rajaban angger we dandan anu diri imah mah sok make kutang lebecetian kutang hiji-hiji na lain lagi ganti geus pegat teh karena dicamreurkeun make cantel betul gitu di Sukabumi mah Bu ari bajuna teh halus ibu-ibu teh nya mun kaluar di imam ari di mana memang ke daster sami ini cuma daster lagi kobok Bu sarwe berarti orang itu kan nyontot di dia cek abdi teh Bu kunaon make baju teh make bola rutut kitu teuing ning bekirang saktet ngeunahkeun tiis Bu kriaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salakina asup ka kamar balik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ieu majikan aing atawa juri ieu dangukeun ya Bu Eni ieu dangukeun Bu Yuyun Bu Ita kabeh aya Bu Ai pokona mah dangukeun ieu pamajikan batur mah seuneu teh tipe-tipe teh make hand body imader make auta atuh diletak ku salakina pae karacunan ya maksudnya rapi lah hareupeun salaki urang teh kudu sadar diri leres kitu Siti Khadijah mah Bu keur mageulis beunghar resep dangdang ari urang akhlak goreng beget goreng tara dangdang leres kitu atuh urang teh alus-alus dina dangdangan atana pita takrama nu tadi teh leres Pak kusabab ibu geuningannya simkuring pada ari kebenaran maka dah di naon Pak karena disampaikan walaupun sakit dan perih betul gitu ada kenyataan yang menyakitkan untuk perempuan Pak Bu kata naon neng geuningan teu aya Bu laki-laki satupun yang menerima kita apa adanya itu tidak aku menyukaimu apa adanya waduh aku menyukai wanita yang natural nah jeung perut prat nih
ning salaki aja masih bertahan aja wadul eta teh maksakeun bisaan nyumputkeun anak aja ibu tak percaya ka abdi sok urang taros ka bapak-bapak araya jawab sing kompak sing tarik sia sing jujur sia supaya pamajikan teh mikir jeung introspeksi diri siapa coba bapak-bapak resep ningali pamajikan anu gelis sing tarik Pak naik angkat Pak ibu cucinya repen ya Pak sing tarik Pak kan naik kalau kita mah bangpung di dia ya resep ningali pamajikan anu glowing resep ngambek pamajikan anu sengit cik di marodalan henteu Gusti ini ngagudir gitu mah mendina yang tema gudir mah kagagah preseup gitu ari teh henteu mah ulah labagaya nya daku sabab ulah labagaya daku sabab cantik teh perlu modal betul gitu tarimakeun pamajikan siga bambung masa leutik Pak pamajikan abdi mah siga simeut neng tarimakeun siga simeut oge da cantik itu perlu modal erek treatment ke klinik erek treatment ke salon perlu yang namanya komodina rumah tangga perlu yang namanya dukungan suami percuma yang salaki naloba duit ke bu ari koret maka ibu terus gitu matakan teangan salaki teh teangan lalaki teh anu gede kan kanyaahna kanya teangan itu aja nuburu ada yang gede mah kanyaahna lamunnya anggun mah luar biasa pan laras gitu bu teangan gitu dangdan kamari simpuri ngaji salah paham atau masukan ibu-ibu teh ibu cenah tadi saya tuh dangdan depan suami saya tapi kenapa ya suami saya malah takut coba aja dangdan harus kumacik ningali ditinggali ke Allah ibu cerita punten ya ibu usianya berapa saya 73 kata buuk diriapkeun make bunga Pak di warna hijau cek abdi teh meni persis kos jagong atuh mah ya Allah ditinggal teh ibu baheula berenang buuk diriapkeun make bunga alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuhku aya nu buisan di dieu geus botak baheula merenang alus teh make baju anu merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siganang ka di karungan apana ka di karungan beberjilan Pak kan nyabet ku bedog-blug mudah-mudahan ditinggali teh ya Allah ri awakna hideung make baju beureuh meni persis kos tangkil apa tangkil bajuna beureuh hejo paling dibukakeun hideung ieu maksudna rapi natural naon cenah natural cek awewe jeung lalaki beda ari cek awewe mah natural teh teu dandan sama sekali nya punya teu make lipstick teu make naon alis teu make salah kan ada cek bapak-bapak mah natural teh kieu make make up make nya banyak tapi ulah naon ulah medok teuing cenah kadangkeun ulah menor make halis tipis-tipis make bedak tipis-tipis sok sanajan teu medok teuing tapi betah kitu katingalina teh leres Pak jika bapak lah enak ningali abdi kumaha gitu jadi ulah bener-bener teh ya Allah ieu mah Gusti hayang dangdan hareupeun salaki maksakeun pipina ge diwedakan make wardah ecet panona ge disedoan tuh sedo make spidol hidung biwir lagi dilipenan kelek lagi disemprot dan ngomong lagi dari cacadelan ayo cacadelan di dia ayo cacadelan bapana bari cai bari nyai bapana bari kopi bari pipi bapana bari tuang bari tumpah asal kita ngahulung anak ngahulung minum jeung bapaknya tumpah naon motor teu boga kitu dangdan hareupeun salaki dangdan teu bisa neng ibu bagus ini geus kariput diwedakan teh lainna geulis kan siga dodol bulungkan kudu kumaha atuh nu tadi udah tipa akhlak itu di atas segalanya. Leres gitu bungahkeun hate salaki ku akhlak urang. Leres gitu.
urang teh keur di Pangandaran tadi teh nyapanya jadi kana ka mana-mana ditinggali deui ku laut Pangandaran teh geuningan aya dosa pamajikan kanu jadi salaki naon cenah dosana geuningan loba orang suka jadi mah anu osok ngahutang para bebeja ka salaki ibu sok ngahutang para ibu sok ngahutang para araya itu jalema teh disebut ceng-celengan dan ngariceupnya ibu araya sok ngahutang para bebeja ka salaki ari nu tara kumaha baroga hutang di dia Pak pamajikan apa kemana hutangna aya emang ka dieu aku loba nasabah ya Allah Pak ayeuna naon ngaranna teh nya matakan anu geus nararamut dan anu geus manggeus meureun kumaha deui nya urang mah anu geus ararakal anu geus lalunas mudah-mudahan atuh urang teh tong nyeum deui matakan ngadoa teh ka Allah teh kieu ya Allah siga teh abdi mah teu cocok balangsak teh ya Allah nah kitu abdi teh jadi tumatamut ka ditu ka dieu bisa jadi dosa terus kitu Bu ngadoa teh ka Allah mudah-mudahan Allah babarikeun beuleum rezeki urang amin ya Allah ya Rabbal ditinggali deui teh geuningan aya dosa salaki ka pamaji naon cenah dosana eueuh geura eueuh dosaan mah bapak teh hebat ini coba teh dijawab atuh araya naon cenah dosana nah terima deui neng salaki abdi mah beger wae aya nu salakina beger wae cekekeun malaikat eta teh kudu dibedielkeun curuhanana kagok terus gitu pan bapak matakan bapak menikah teh supaya tidak bisa melihat kaditu kadieu lagi betul gitu pan salah satu faedah nikah teh gudul basor mata ngaraksa kana panon urang leres Pak leres gitu ayeuna dina nalika ayeuna ningali nu geulis meuli geulis awewe teh uy inget deui boga pamajikan jadi bisa ngaraksa kana panon teh biangna dosa nya biangna dosa biangna maksiat biangna ayeuna hadir kahayang loba teh tina panon ayeuna aya syahwat oge timbulna tina panon bapak ayeuna tunggalan tingali dina HP anu buburahilan eta ge gara-gara panon ayeuna ningali nu sarareksi dan lain sebagainya eta ge gara-gara jadi panon teh bisa jadi sumber maksiat biangna nafsu oge syahwat matakan aya laguna dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke laut dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzut cina gitu lewasnya sudah semua kalinya enggak ada tidinya atau anyar lagi asal kita dinya terus gitu matakan bisa ngaraksa karena panon gitu matakan anu sok bala lagi dede Allah itu mah cekekeun malaikat kudu dibedil curungan anak terus Pak aya deui cenah salaki teh neng cenah salaki abdi mah nguseup wae aya nu nguseup wae di dieu langsung eta mah kana neraka atuh mah nyalaung diuseup ari pamajikan kita nya heeh bukan mari pun sudah orang mana teh orang suka jadi mah loba pisan dosana kudu kamanakeun atuh cenah ieu aduh hampura malaikat ditinggali tina dosana orang dia teh geuningan loba pisan hampura kaula mah moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosana lanjut kamanakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang suka jadi ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun deui we ka ditu kasuka jadi balik deui ka dieu nya makanya memang terus bersih tadi teh terus didudutan dosanya kari-kari eta malaikat datang deui ka dieu tapi cek malaikat teh dieu cek Gusti Allah teh wahai malaikat geus di mana maneh Gusti simkuring teh geus ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lumpat deui kasuka jadi arek naon erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyabutan tadi tapi hampura cenah cek Gusti Allah teh ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana amin ya Allah ya Rabbal Gusti lamun misalkeun ieu dosa orang suka jadi ulah dibagikeun deui mah kudu kamanakeun
atuh cobaan we cekelan ku anjeun naon cenah cekelan ku anjeun ari cek malaikat teh cenah Gusti dicecekelan we mah da meureun sim kuring ge cangkeul naon cenah eta malaikat bisa cangkeul Pak ari cek Gusti Allah teh kieu wahai malaikat lamun misalkeun dosa orang suka jadi geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun meh aya jalma anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya erek balik ti heula makanya geus ka ibadah dua ditu mah kenai mah si kuring mah teu maksa enek porsi geus karosong teu maksa tapi mah ayeuna bapak ngiringan ieu aja ge karena saya teu ngan meureun kitu we kabayang tenang jajang balik ti heula eta mana jang euy cenah Gusti teh cing malaikat teh akhir balik cenah kunuh atuh cenah mere dosa jeger kira-kira rugi teu make rugi Pak da urang mah dosa mah teu kudu dibere leres kitu urang mah rumasa jalma anu loba dos keur ngajiget sok loba hulang-hul mikiran hut omong nu genut sok bagihi ari keur ngajiget sok bagihi hilap namanya keur ngaji gitu mudah-mudahan tuh urang aya sadayana kumpul ngadungna ieu patem-patem teh sing janten kiparat dosa urang amin ya Allah ya Rabbal da urang mah rumaos seueur dosanya panya lamun misalkeun dosa ayeuna aya bauan cigana teh moal aya jalma anu daek ngadeukeutan ka urang terus kitu urang mah jalma anu loba dosa ya Allah matakan seueurkeun istighfar ka Gusti urang mah rumasa jalma anu loba dosa ayeuna we urang teh ya Allah aib urang digolangan ku Gusti Allah terus mah urang kumaha Allah mah nyaah pisan ka urang ilahi nas tulir firdausi ana wala aqwa ala naril jahim matakan seueurkeun istighfar ka Gusti kantenan aya dina bulan Rajab seueurkeun istighfar ka Gusti Allah kusabab salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Rajab adalah perbanyak astaghfirullah dosa amin ya Allah ya Rabbal Pak lanjut Pak tadi lami pada sakada syukur lami teh kusabab datang dialamalkeun ieu nya urang mah da boga panyakit barho teh geuningan naon barho teh Pak bubarho aya leuwih parah cingho cicing oge po can bubar can naon cicing kene oge geus matakan dina pengajian ibu sareng bapak mah sok nyandak buku sareng pulpen supaya ditulis supaya teu aya nu hilap cik ayeuna nyaranak bukuna nu da poho deui wae beres kitu berarti imah grup tumhiho non tumhiho di India sanes mah ieu mah tuman hilap jeung matakan ngaji mah ulah lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu
abdi menitari kacirian menyebut berkat eta mah ahli barang dah mata kajina ulah lil nu penting dah daek initna bahas ya Allah po sim kulima datang kana ieu tempat teu ngarep-ngarep berkat teu kana amplop teu najis aya amplop hayang ngadu doa teu kudu gitu lah pakada sudah seharti terus dibere kita di Gus kan bajana cenah kita mangan deui teh amin atuh jarobang ibu ngajinah yang panjang yang pondok tadi ibu rasa paru panjang rasa paru pondok iki maksudnya ngajinah nya ngaji makannya pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapopo dan menurut abdi mah ngaji makannya pondok nu penting balikna urang bawa amal ampun abdi kana cerita banget koropa terus duit dispertan ke amlong ya Allah bo abdi teh nya tepangkeun abdi teh awit Fitriani saha cenah awit Fitriani di Sukabumi tebih-tebih ayeuna abdi di Sukabumi hiji ka dieu teh siga ijabah undangan anu kadua siga ngiring taklim wa takrim anu katiluna siga silaturahmi fadilahna geuningan silaturahmi teh man sarahu ayyub sallallahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu maka sing saja manusuk silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur beungeut duit kabeh ieu mah masyaallah Pak araya keneh moal euih moal urang ieu heula atunya aya teh sih ieu teh nu musikna aya geus karieu di tukang geus 35 watt geus ngajepret jepret tadi teh aya requestan ti panitia ku ieu masih boleh mendaftar nyanyi tara teu bisa kan requestan cenah ngajar teh hayang bidadari surga ibu apa tuh simpen ke bing apa tuh di jalan berkebun eta sok enak orang bersenandung heula siapa bidadari surga itu mana teh uji bapak rasa perlu eta satu rasa pakudu nyawer wajib eta mah tapi Pak sebelumnya gini nih kemana-mana saya ceramah pasti bawa kalender udah pernah dibawa ceramah kalender itu naon rek jualan lain merek dagang naon bedana kalender ibu jeung nu abdi ari ibu mah kan di toko emasnya di toko emas tuh nih gambar keting saha terima kieu jeung jreng cantik tidak udah diedit si murid kata wow itu banget saha ya Allah tadi dia tanya sholawat syifa yang bisa ibu baca di hadapnya sosial media abdi anu real anu naon cenah real anu asli tadi dimulai dari Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok kusabab seueur pisan oknum-oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani padahal bukan maknya si Puripa kasuka jadi dihargakan 8 juta era si Puripa ih abdi teh da kasuka jadi mah abdi melain 8 juta 10 juta matakan aya WA na di dieu tah ieu anu asli mah tapi kadenya ieu mah WA pribadi WA admin so ayah kan lagi make peci aki-aki ngechat hai cantik diblokir ke dan rujit gitu matakan anu bade mangga 10.000 saja nah 5.000 imah kerasa saya mau rusak kalau di rumah anu bade mangga sambil kita bersenandung bersama lagu untuk wanita-wanita yang sangat luar biasa so musik kok mana kamu udah bisa ada cari
Ada mak masih kayaknya mau ngabagikan YouTube di atasnya di cut aja ya, nanti mana hancur mah kata di sini ya. Dikata aja. Orang kaya dan nama kita bersolawat bersama. Sholatullah salamullah versi Nasidaria. Siap. Anu tadi coba kewajiban abdi kapan dia mudah-mudahan hapuntennya sakit kamu sana. Mudah-mudahan sini rumah penuh hapuntennya. So sakit ada nak sholatullah sakit tuh. So salamullahi ala toha. Resep apa? Resep sebenarnya. Kap mangga masih.
Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teh dalam rangka naon cenah? Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj teh merupakan peristiwa yang sangat fenomenal, merupakan peristiwa yang sangat aneh. Anu mana Allah Subhanahu wa taala ngawalan ku kalimat subhana hartosna maha suci. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu kebohongan. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu keraguan. Keraguan akan apa? Keraguan akan diisra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kusabab di awalan ku kalimat subhana ngandung hartos bahwasana peringatan Isra wal Mi'raj kur bisa diyakini, kur bisa dipercayai ku make dasar-dasar kaiman. Moal mungkin orang sadayana kumpul ngariung dina ieu tempat lamun teu gaduh iman meresbu. Moal mungkin orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan lamun misalkeun teu percanten kana peristiwa Isra wal Mi'raj. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teu buktos urang iman kana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ari Isra Mi'raj Kanjeng Rasul teh mana dugikakeun ka mana Pak? Di Masjidil Haram dugikakeun ka Gusti Allah. Di Masjidil Aqsa teh pan aya di perjalanannya, panjang perjalananana. Jadi Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi teh di Masjidil Haram dugikakeun ka Gusti. Ari hartosna Isra teh naon cenah Neng? Isra Mi'raj, Isra Mi'raj ari Isra teh naon hartosna Pak? Dina tafsiran teh geuningan aya sairul lail teh artina perjalanan mah. Jadi perjalanan yang dilakukan pada malam hari eta ngaranna Isra. Siap nyebut Isra. Setiap perjalanan yang dilakukan pada malam hari eta ngaranna. Si ibu ka warung indi teh peuting eta ngaranna. Si bapak ronda malam-malam berjalan kaki keliling kampung eta ngaranna. Si ibu jeung si bapak pasea bubuntel baju indi ti peuting eta ngaranna. Ari nu ngeunah di dahar eta ngaranna Isra. Jadi Isra teh hartosna perjalanan malam. Ari Mi'raj daun cenah Neng hartosna Mi'raj teh. Ari hartosna Mi'raj teh nyaeta naik naon cenah. Tadi sungkuring dihandap naik ka panggung eta ngaranna Mi'raj. Isra cenah. Jadi deui. Tadi sungkuring dihandap naik ka panggung eta ngaranna. Si bapak malam Jumaah naik ka mana? Karena kasur eta ngaranna Mi'raj. Jadi hartosna Mi'raj teh nyaeta. Pertanyaan selanjutnya, sabaraha lami ari Isra wal Mi'raj teh? Apakah satu malam, setengah malam, setahun, 200 tahun dan lain sebagainya? Sabaraha lami nyapanya? Jawabanana aya dina surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tahdina lafaz laila jawabanna teh. Laila teh cek santri mah ieu naon teh ngabogaan tanwin. Tanwinna teh tanwin nakirah. Kusabab naon make ayat tanwin nakirah di dinya wa faidatu dzikrihi bitankirihi ila taqlil muddati. Kusabab naon ayat tanwin nakirah di dinya? Kusabab untuk mengartikan menyedikitkan waktu. Dina Al-Qur'an hartosna laila sapeuting tapi kusabab ayat tanwin nakirah di dinya jadi lain sapeuting tapi sakedeung. Sakedeung sakumaha apanya? Samenit, 2 menit apa sadetik gitu kan. Samenit, ting 2 menit ting sabaraha? Jawabanana wallahu a'lam. Teu aya nu terang. Tapi di kiatan di dina kitab Dardir, dina kitab naon cenah? Ari bapak mun ngacai naon? Dardir sama. Ima dina kitab Dardir, dina nalika Kanjeng Rasul diberangkatkeun tina tempat kulumna Kanjeng Rasul di Masjidil Haram, dinakeun ka Masjidil Aqsa, naik ka langit hiji ka Sidratul Muntaha dugi kakeun ka ditu ulih deui ka tempat kulumna Kanjeng Rasul. Tempat kulumna teh haneut keneh. Kabayang teu basa kadapna geus kumaha?
ayeuna bapak salin dina kursi bade kacai indit balik tina cai eta tempat diuk teh geus diis apa handap keneh maknya geus diis geus gemrong ku sireum mana tingnya. Tapi kok bisa Kanjeng Rasul ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya ya Bu nya. Ayeuna tong boroning ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ayeuna ti urang ti Masjidil Haram ti Mekah ka Madinah ge da jauh nya Bu. Lamun kana kereta cepat teh moal 3 menit 2 menit anggar we dina hitungan jam nepi mah beres gitu. Kok bisa Kanjeng Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya? Nah, lo tadi teh ada peristiwa Isra wal Mi'raj mah teu bisa diyakini ku logika leres gitu. Bisa diyakinina, bisa dipercayaina ku make dasar-dasar keimanan. Tapi orang terkadang sebagai manusia sok hayang kaharti wae namanya. Kok bisanya Kanjeng Rasul teh ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya, kok bisanya nah maka bisa kitu nya naik naon Kanjeng Rasul tah simpuring bari kawalan eta ngaturutan sasarengan siap sasarengan siap sok baturan simpuringnya sok turutan lamun aya itu Bu ada ya Pak anu teu ngiluan bari Indonesia sok lamun aya di desa Sukajadi aya sirem arek indit ka Bandung kira-kira nepi moal sirem 3 jam ka Bandung moal nah makan mah da indit sorangan nya banyak meureun mah 3 jam makarek di mana kan dirinya paeh manten di jalan oge nya tapi lamun kieu kumaha tah lamun aya di desa Sukajadi aya jelema arek indit ka Bandung tuluy nyakuan sirem ini eueuh gawe teh nyakuan sirem tah nepi di ka Bandung teh pertanyaanna jelemana geus puguh siremna nepi moal Bu nah ngilu jeung saha jeung sirem jeung jelema begitupun Kanjeng Rasul sirem wae nu asalna mustahil 3 jam nepi ka Bandung kusababnya jeung jelema berangkat jeung jelema bisa geuningan sesingkat itu betul. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusabab dina tafsiranana aya kalimah summa urija naon cenah summa urija didinya teh kan jadi fi'il madi teh fi'il madi majhulnya jadi hartosna teh lain geus berangkat Kanjeng Rasul tetapi diberangkatkeun kusaha ku Gusti ani buruk cenah naon saha eta buruk mah mangrupakeun kendaraan mangrupakeun variasi lamun ayeuna misalkan pakades gaduh mobil ditepelan stiker Doraemon lamun misalkan eta dina tanjakan teu naik si mobil teh nah Doraemon nulungan mah moal da naon da eta mah kur variasi hungkul jadi syariat na Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj teh sareng buruk tapi hakikat mah di Isra dan di Mi'rajkeun nya teh ku Gusti kahartos Pak rek kahartos mun atos atuh urang rek sewe kahartos kurang atos mudah-mudahan urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patem-patem teh sing janten tambih-tambih kacintaan urang ka Kanjeng Rasul tambih-tambih keimanan urang ka Kanjeng Rasul tambih-tambih kataatan urang ka Gusti Allah anu tos taat mudah-mudahan sing diistiqomahkeun amin. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul naon buktosna sholawat anu paling sederhana urang sadayana moal daek dongkap kana ieu tempat lamun teu gagaduhan cinta ka Kanjeng ayeuna di desa Sukajadi teh seueur pisan masyarakatna tapi tidak semua orang yang mampu datang ke sini betul karena saanya-nyana jalmi anu hadir dina ieu tempat teh jalmi-jalmi pilihan hungkul jalmi-jalmi anu dirahatena ngagaduhan nur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matakan
tos yakin orang dia mah cinta ka Kanjeng roh. Bu araya ngomongkeun soal cinta urang mengkol heula. Ngomongkeun soal cinta ari bapak kantos bercinta teu? Hah? Kantos bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Waduh lah. Geus karolot ge ditanya cinta moal ge aya. Nu aya ge rasanya ibunya ka salaki. Cinta ka salaki teu nyaho. Geus mati rasa neng ibu mah teu nyaah, teu cinta ka salaki teh. Kieu Bu, nu ngaranna cinta mah moal lila leres Pak. Paling lila teh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Anu ngaranna cinta mah bakal kakenaan ku sae. Ku sae. Setan, emang setan ngalebok cinta itu. Cinta mah moalil. Paling lila teh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nu ngaranna cinta mah Bud. Teu paduli cicing di saung butut nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin. Keur bobogohan panggilan ge ayah bun. Teleponan ayah, gak apa-apa lah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin. Pret cen nenek Bu anaya cek si ayah teh kumaha bener eta teh bunda seperti itu bener ayah. Seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima. Lalu situ karima we dahar jeung uyah teh karima lalu situ si Ece ngagoreng japuh apa japuh di dia japuh dibulak-balik digoreng jadi tarima we lalu situ leres ibu ayeuna ngagoreng japuh dibulak-balik biar aku makan hanya sehari sekali daek teu ayeuna tuh madar bangsa ge disamuan ya bae mah biar aku tidur berkasur kain jerami daek teu merah ayeuna biar aku harus berteduh di pinggir kali daek teu aya malu bareungit ya Pak asal engkau kan selalu menemani asal menemani tapi lila karasa Pak 10 tahun kawin dengan kieu nya jadi jelema balangsak teh boga dari ibu hayang sagala rupa ri si Ece sosoloyongan ngageter ka salaki bapakna aya sangu ieu teh eueuh inungna ari beas aya eueuh ari dahareun aya eueuh nu aya naon atuh cek si bapak aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Ngarayakeun makhluk teh gitu diajak nyanyi mah semangatnya ternyata nyanyi aya non ceramah aya nyanyi teh loba gayanya ternyata bisa ngahudakeun jalma anu sar geus harua da kumaha teu barade kudu kumaha carana ini harudang deui ternyata kudu nyanyi leres kitu cinta mah moal lila leres Bu eta jalma nu lapar teh dinyanyian lainna karah wareg karah beuki naon beuki lapar sosoloyongan cigarek paeh ya Allah aing kumaha geus teu kuat lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi ya apa langkah terbaik raya ai alus ieu mun asa kerenyuh hate teh Allah mun narurut kieu nya si beureut teh asa kumaha Pak pakade saking bunga pisan abdi teh ayeuna teh kaitung teh ngorak keneh anu nu nonton itu pemain inti hungkul anu teh sararepuh anu saluhureun abdi tapi narurut we nyebut hohoho nyebut hehehe teh barahagia sakitu teh sararepuh si kuring mah teuing geus karolot ieu daya keneh atawa henteu talab ilmu bari jeung nu dihareup teh ngorak keneh da bingung ngorak keneh teh Pak lah 15 tahun mah umur teh tapi alhamdulillah sing sarehatnya sarehananya perpisahan ulah itu matakan menikah harus dengan ilmu menikah dengan ilmu ibu dibere sabaraha we ku salaki bakal narima karena wanita yang salihah itu adalah wanita yang mampu menerima apapun berapapun dari suami laras Pak dibere 2 juta sapoyeun diterima ku Ece mah da salihah laras gitu 200.000 sajam diterima salihah eta mah Pak laras gitu ibu cinta ka salaki nyaah ka salaki
teu bisa ngabedakeun deui cenah ari nyaah teh henteu. Ibu nyaah asa laki tetep wajahna teu sakti penting. Ibu sok sanajan urang teu bisa ngapung ngajungjung ka tanah suci Mekah sareng Madinah, urang teh kabagian Bu pahala ka tanah suci Mekah jeung Madinah mah aya di salaki ece. Nu tadi teh urang berjihad teh aya di salaki leres mah. Ayeuna ibu ningali wajah salaki teh luar biasa. Ningali wajah salaki teh lir ibarat ningali Ka'bah. Dina pada dihampura dosa ku Gusti komo Bu ningali nanti dengan penuh kasih sayang. Ari ibu ningali salaki dengan penuh kasih sayang apa dengan penuh kebencian? Kebencian. Salaki keur dahar ditotopi ya Allah ngameakeun samu sia malalebok wae teh mah. Cik anu usaha ulah Bu kudu penuh dengan kasih tetep ya Allah bapana itu salaki saha ebek salaki batur cenah balik deui cenah kamar sorangan tingali bapana baheula mah bapana teh asak asep os arjuna hari ayeuna anu sedekok anu ratanya mah beungeut nya bapana baheula mah bapana teh asa gagah hari ayeuna geus ngagibring lebih-lebihnya Gusti bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna. Naon Bu? Bapak-bapak teh naon? Bau. Geus nu bapak-bapak ngaresep teu pamajikan nu seungit pada manehna bau. Ibu barawan naon salagi aja teh? Balsem. Bau bako, bau udun, bau neraka, bau naga, segala rupa ini ya. Pak, jauhkeun. Bapak-bapak teh bau. Naon cenah? Bau. Matakan rek sare teh make parfum. Ieu mah make geliga. Atuh nyeron kana mana teu peuri. Saya teh peuri. Ieu mah salaki batur, memeh sare teh make ieu. Make kimono. Ari bapak make naon? Make baju partai. Kades si bapak sok make kimono tara teh mi. Ya Allah salakina balik gawe teu make baju kieu make lain teh aduh lieur cenah ka puskesmas kunaon karacunan kerek salaki. Matakan mah memeh mandi teh memeh sana iya salaki batu mah mandi heula anu bapak sok mandi tara ibu beungeut tara mandi ya sok cenah apa Jumaah tadi saminggu sakali cenah teh atas didawamkeun mandi batu mah kieu disemprot. Ibu lamun misalkan kepala si bapak seungit bakal betah moal. Nah betah. Makanya bapak itu harus menjaga sirah bapak. Karena ternyata di dalam sirah bapak juga ada loh bahkan pahala untuk wanita. Laras Bu? Naon? Nih ya Pak. Dari satu lembar buuk yang Ece cabak dari hulu suami. Ini simkurin teh ya Pak, hapuntennya kasadayana. Simkurin teh mun ngaoskeun kadaraan halalasan ari majalengna termasuk kasan teh. Ka Karawang, ka Banten. Teu nyahueun caroge. Jadi kumaha kudu translate matakan hampunten nya ieu nu halalasan simkurin teh da kumaha daerahna harus gitu. Bapak sawios disebut hulu. Karena mas kakak satu mantasnya karena sirah bapak. Nah dari satu lembar buuk yang Ece cabak teh mata ngagugurkeun kana 10 do atau kamu mun gondrong salakina harus gitu gelang sirah teh coplok jeung huluna ari huis kumaha sarua huis oge buuk Pak entong leutik hate harus gitu matakan urang teh dina pernikahan mah kudu saling memfasilitasi bapak hayang diusapan ku pamajikan hayang Pak atuh najaga sirahnya betul imarek sare si Ece rek ngadeukeutan karek teh kajaban geus bau hayam bau kulub hayam kumarek diulus-ulus betul Bu kitu batu mas disunyitan dari orang dia kumaha mentetan bitis we bari make GPU dan ibu geus di kebon Bu salaki ibu pantar kitu dipijeun Bu ibu dipijeun teu naha nyaah Pak lamun teu nyaah nu babat geus dipalitkeun geus dibeungkeut ku karung ku karet ban diasupkeun kana cai dikerebeukeun make batu luhurna supaya teh ieu deui ku bari geuleuh ka salaki tapi bapak ini dipertahankan berarti pamajikan teh nyaah ka bapak laras Pak ayeuna teh sabalikna bapak teu beungeut pamajikan ti peuting da urang ge kudu Bu urang teh asa cantik we kitu teh nya asa cantik asa sempurna keneh padahal urang ge geus ripuh kaayaan teh tetep beungeut pamajikan ti ku bapak sok ditetep tara Pak tara cenah geus bosan hayang ganti pamajikan entong Pak kitu nya tetep inungna
baheula mah inungna teh asa geulis kos Desi Ratnasari ari ayeuna loba kokoloteun inungna baheula mah inungna teh asa kararencang ari ayeuna ditakarang geus ceplok no bae mah inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh pusing aya nu sing kayuan di dieu si bapak teh apanya sing kayu matakan sok nanya penting-penting teh inungna alus eta malejing teh borelang padahal lain borelang atau tanawan alus eta malejing teh tarotol lain lejing tarotol atau tanawan urut budu tong budu-budu asup nyeri hate bala keur nyanti disebut santri budu padahal leungeun teh kieu Pak teu bisa rapet da cenang hungkul harejo katakan kana santri budu-budu oge nu penting barorok mana budu barokah geuleuh teh panyakit eta teh siung goreng teh harus pina mah Pak teh harus pini mah siung goreng ayeuna tiasa ceramah ka ditu ka dieu kaluar kota kaluar desa kaluar pulau dina taun dina sasi ayeuna ge insyaallah siung goreng kaluar pulau eta teh alhamdulillah ladang buduk katakan ulah aneh enak aya santri buduk kiaina oge bunga maya teh kieu buduk mun karunya teuing ya Allah. Jadi cinta kepada makhluk mah tidak akan abadi leres Bu kenai ke abadi oge tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus abadi sepanjang masa. Urang teh kudu cinta ka Kanjeng Rasul maha kusabab Kanjeng Rasul teh anu ngagaduhan Sahibul Maqamil Mahmud. Naon ari Sahibul Maqamil Mahmud teh nyaeta tempat anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna Mahmud. Mahmuda sanes Pak. Mahmud dirinya teh nyaeta aya asy-syafa'ah, nyaeta syafa'atul umma engkeun urang di poe kiamah. Kusabab urang sadayana teh bakal maut. Bapak bade maut iraha teuing teh bapak ti heula abdi paneuri atawa abdi paneuri bapak ti heula. Pokona mah maut mah pasti bakal terjadi. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak Udin, Bapak Iwan, Bapak Jajang, Bapak Engkus, mati sadayana nu geulis maot komo nu goreng mah pangheulana berarti cenah ku malaikat. Ya Allah, nu genut milu maot mah nu genut milu maot anu begang oge milu ngagotong nu genut anu kolot milu maot anu ngora ge milu mungkus anu kolot kalau kolot nu ngora mah kusabab ciri na maot teh cenah hiji buuk geus bodas bapak geus bodas pisan kuntu geus mulai cara reti geus mulai teu aya eta cenah ciri maot teh geus murah kuntu ieu diharalangan cenah sieun maot bagus kitu. Mudah-mudahan urang marek iraha oge maotna rek di mana oge maotna mudah-mudahan urang teh maot teh sing nyanak iman sinareng Islam husnul khotimah nyandak amal anu sae insyaallah kadituna ka surgana Gusti amin ya Allah ya robbal. Mungkin teh urang teh pas maot teh digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia. Matakan kabayang orang amal teboga budak anu soleh teboga ngan bisa ngarapkeun syafaatul ummah di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Matakan kacida rugina jalma dina poean syafaatul ummah teu kabagean syafaat di Kanjeng Nabi tong boroning kabagean syafaat di Kanjeng Nabi ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bis aya kitu jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi aya saur Kanjeng Rasul wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah saha eta teh Rasulullah eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi dina nalika jenengan Kanjeng Rasul disebat anjeunna mah ngabetem henteu ngawaleur sallallahu alaihi al-bakhilu man dzikirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disedekahkeun
tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Ngabatam mah gitu. Oh ngabatam kan cek si ibu eta ulah di urang teh ulah suudon ngabatur. Di sini si eta mah ngabatam teh bau beuteung gitu, bau kan pigireun gitu nya. Ieu mah maksudna dina hate henteu, dina ieu oge henteu. Eta jalma anu celaka. Na'udzu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sadana sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sadana kaluarga suantana sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allah في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. Malam ini kita semua duduk di majelis yang mulia menghadiri panggilan cinta dengan hati yang bahagia. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil. Ayo kawan kita semua ingat pesan Nabi yang mulia, kado indah Isra Mi'rajnya, ibadah salat yang 5. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah salawat urang sadayana dugi ka junjunan urang sadayana anu mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah urang singka dijantenkeun umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana singka angkat ngajanten umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sadayana singka bagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan
mariungan orang sanes mariungan di alam dunia hungkul Pak. Mudah-mudahan orang sadana sintiasa mariung di surga Gusti Allah. Lelejengan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi dalam misalkan orang aya ngandalkan ibadah orang anu sakti aya-ayana ya Allah orang mah isi terus gitu Pak. Tapi mudah-mudahan orang sing yang syafaat Kanjeng Rasul, sing yang magfirah oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu hapuntennya sakitu kalalepatanana, sakitu kabuktosanana, hapunten seueur kalalepatanana, hapunten oge seueur anu kanamina kasebatnya. Tapi mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa tepang deui dina sanes waktos dina kaayaan sehat wal afiah. Kantenan sakadap di urang teh bade manyunan sasi Ramadan anu luar biasanya banyak. Mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa ibadah dina kaayaan sehat wal afiat. Urang teh supados tiasa ngalaksanakeun ibadah teh dengan tenang, dengan tentram, dengan sehatnya banyak. Sing sarehat sadayana sing panjang yuswa tur barokah. Supados urang langkung tambih kaistiqomahan kataatan ka Gusti. Hapunten Musa situ anu tiasa kapihatur, hapunten tina sagala kelapatan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.